laula maya dinun nupusi utaari lamun teu aya lapangan pirang-pirang nafsu eta mah tahaqqaqo moal pangih sahasil sairina jalma perjalananana jalma nu berjalan kabeh idla masafata karena jarak eta bainaka antarana anjin wa bainahu jeung antarana Allah tatwiha ngalipet kana eta masafah naon rihlatuha perjalanan anjeun wala qat'ata jeung moal menang bainaka antarana anjeun wa bainahu jeung antarana Allah hatta tamhuha hingga ngalebur kana eta qat'ah naon waslatuka nyampaina anjeun ka Allah laisal muhibbu ya cinta barudak atuh cerita barudak teu aya nu dipika cinta nu mika cinta allazi yarju anu mengharapkan min mahbubihi ti jalma nu dipika cinta na teh iwadon lalu ingin dikasih ayat lubu atawa mencintana teh mengharapkan minhu teta mahbub teh gordon ayat tujuan. Dan orang mencintai seseorang selalu ingin dikasih ya tamu lain cinta sejati. Atawa mencintai seseorang teh karena ada udang di balik batu. Ayat tujuan lain saliati mencintai eta ya cinta lain cinta sejati. Nah kumaha painal muhibba ai cinta mah jelema nu mika cinta ya man yabdulu laka. Lamun seseorang mencintai ka urang berarti man mencintai nanti ya dulu penuh pengorbanan laka ka anjeun. Lain ta muhibbu lain aya jelema nu mika cinta ka urang man tabdulu lahu tapi urang nu berkorban. Aditu salah. Ayeuna lamun urang mencinta ka Allah selalu ingin dikasih ku Allah sejati. Ayeuna urang mencintai ka Allah karena aya arah tujuan, hayang surga, hayang neraka, hayang deket ka Allah, cinta ka Allah teh selalu ingin didahulukan dan sejati. Ngaran cinta ka Allah mare ku Allah rek di nerakakeun terserah rek di surgakeun terserah. Sok Gusti abi mencinta ka Gusti tapi abi ka surga. Sok Gusti abi cinta ka Gusti tapi abi tong ka neraka. Nah, berarti itu sejati gitu. Tak bahasa Siti Robiah Haladawiyah dina masalah percintaan ka Allah, masalah hub ka Allah. Ya Allah, andaikan aku ibadah ka Gusti karena abdi sieun neraka kebruskeun abdi ka neraka. Lamun mah abdi ibadah ka Gusti karena mengharapkan surga na Gusti, hilangkeun surga ka abdi. Da abdi mah ibadah ka Gusti teh karena mencintai, karena hubna anjeunna ka Gusti, karena hub kaula ka Gusti gitu. Lain karena surga, lain karena sieun neraka, eta cinta sejati. Ieu bahasa ieu. Aya nikah cinta mah lain minta sesuatu. Tapi ari cinta mah penuh pengorbanan, lain pengharapan, berkorban urang. Eta ieu masalah hub. Gajeng deui misah ya. Masalah salik. Laula maya dinun nupusi andaikan ari lamun mah henteu aya
lapangan pirang-pirang nafsu mata hakakosirus sairina moal bukti moal nyata moal panggih perjalanan jalma anu berjalan kabeh. Nyeukeun misakeun antara perjalanan orang kok bisa mulia orang dibanding jeung malaikat. Iya kan pengorbananana perjuanganana. Malaikat mau bahasa wasil, malaikat mau bahasa salih. Rek salik di mana? Malaikat dawuh nafsuan. Bebas datang perintah ti Allah ge langsung berjalan karena itu ngalawan heula. Jeung nafsu teh dordar heula. Ieu perintah datang ti Allah. Murang teh narimana teh sadar bahwa ieu teh wajib. Tapi aya hoream, aya sibuk, aya berat pan eta perjalanan urang. Nah nafsu teh tadi dia lamun mah Allah itu ngaberjalankeun lapanganana pirang-pirang nafsu, mata hakka sirus sairin moal kapangi perjuanganana jalma nu berjalan kabeh. Non sababna illa masafata karena moal aya jarak baina wa bainahu antara dirina jeung Allah. Tatwiha anu ngalipet